Upami ibu-ibu baris awewe palai lebat ka surga mah kuncina aya opat. Hiji salat fardu 5 waktu, 2 puasa di bulan Ramadan, anu katilu ngaraksa harga diri, anu kaopat nurut ka salaki surga. Jawabanna eta. Di cenah nurut kumaha ka salaki sangkat asup ka surga. Babari ibu ayeuna usim halodo hese ku cai salaki hayang mandi di imah, cik salaki neng ngara cai ka hayang mandi di imah, wajib eta di kang kudu ngara cai. Ada di meja surga. Pertama-tama dan yang paling utama, marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Yang Maha Kuasa. Salawat teriring salam semoga tercurah limpahkan kepada junjungan kita ialah Abdul Makhlukat Abdul Mawjudat, Rasul tercinta Presiden sedunia revolusi Islam, ialah Habibana wa Nabiyana Sayyidana Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Tak lupa pula kepada keluarganya, sahabatnya dan tabiinnya, umumnya kepada kita sekalian sebagai umatnya, yang nanti kepada syafaatnya. Semoga kita di sore hari ini wasilah kita bisa berkumpul di tempatnya ataupun di kampung Barengkok. Semoga perkumpulan kita senantiasa mengundang terhadap rahmat dan maghfirah Allah Subhanahu wa taala. Amin. Ya Rabbal. Hadirin kaum muslimin, hadirat kaum muslimat rahimakumullah. Salajengna sacara si abdi ngalumangsungkeun kana rupa anu bakal diterasun ku si abdi. Langkung kipayu pabili emang pasti urian kata omongan si abdi mungkin seurikan anu salah. Lewat bahasa orang pintar kemas selembut apapun angin berhembus pasti akan mendebarkan debu. Seputih apapun baju tak ada yang tanpa noda. Selincah apapun tupai meloncat pasti ada jatuhnya. Begitupun sehebat apapun manusia berbicara pasti ada salahnya. Maka karena itu bil khusus kabar dewan guru umumna kasadayana pokok pertama anu ngupikeun kana alunan suatan si abdi mudah-mudahan sadayana sing tiasa ngagunturkeun sagara hampura ka si abdi. Anu kadua kali nama nawi cik pasal seput yang meletah tutulangan biru tadi wengku nyarios sakacuam-cuam bilih anu kabentur-tur kabentar-tar kabentrok momok katajong dadak karupak iga kacolok mata heherang nakala ketekele kasingkur jawer katoker yang muga-muga sawang sulan desa dan sing tiasa ngagunturkeun sagara hampura ka si abdi. Oke, salajengna urang ngadoakeun Gusti Allah. Mudah-mudahan doa urang dijabasana mangrupakeun doa baranang siang. Intina alhamdulillah sageumna masyarakat jadi anu kasobuan ku bapak aku. Moga-moga anu alhamdulillah korban harta, korban tenaga, korban pikiran bahwa tadi teh babaraha poe tepati beda sadar babaraha penting tadi berasal ku pikiran rek manguludan. Moga-moga segala pengorbanana sing ditampik Allah Subhanahu wa taala sing jadikeun amal ibadah beh dituna sing jantenkeun kenging sapatul umat Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Moga lewat masyarakat ini memperingati Maulid Nabi. Mudah-mudahan anu tina tara naik salat moga-moga sing naik salat amin. Salat nambari berjamaah amin. Anu tina tara naik ngaji moga-moga sing naik ngaji. Anu tadina ngendul moga sing daekan. Anu tina korek moga sing barahan. Anu tina bengkung moga sing lalempang. Moga-moga anu terakhir ya lewat mauludan ieu moga-moga anu tina pahewaan moga-moga sing baralager. Ya Rabbal. Ibu-ibu doakan kita. Moga-moga ibu-ibu sadayana ku Gusti Allah jadikeun ibu-ibu ahli surga. Amin. Anu biasana hahaok ka salaki moga-moga sing leungit hahaokna. Anu biasana popolotot ka salaki moga-moga sing leungit popolototna. Anu biasana amek ka salaki lewat mauludan ieu moga-moga sing leungit amekanana. Wayahna burung ibu moga-moga anu biasana amek ka salaki lewat mauludan ieu moga-moga sing leungit amekna. Amin. Ya Rabbal. Ieu doa anu terakhir moga-moga urang kabehan ku Gusti Allah sing ditolak dijauhkeun tina panyakit kotok. Amin. Ya Rabbal. Pancen di kumaneh mah ngadoakeun pikeun sadayana masyarakat anu terakhir hanya mudah-mudahan dijauhkeun tina panyakit kotok. Ibu bapak urang gambarkeun heula ta kotok. Eta kotok lamun digiringkeun papuriak lamun ditungkeun meron eta kotok ngaranna leres. Nah ayeuna manusia anu hidup dalamnya dari perkotaan hingga perkampungan seluruh penjuru umat Islam kabeh lamun digiringkeun ku kiai, digiringkeun ku ustaz, digiringkeun ku ajengan, bahkan digiringkeun ku aparat kah papuriak lamun ditungkeun kah pameron naon bedana eta jalma jeung kotok. Nah ayeuna kotok kakaratak neangan sayang hayang endog dina sayang geus dinyambelkeun sayang kudu gaduhna eta kotok angger tadi endog dina sayang waler ibu sing jujur eta kotok kana dikumahakeun ibu. Nah ayeuna manusia oge babak sadayana kerjaan aya masjid mah gang heueuh kakaratak hayang asup ka masjid kerjaan musala mah gang nya gabutuhkeun hayang asup ka musala kerjaan aya pangajian mah gang heueuh gabutuhkeun ka pangajian ari geus aya masjid geus aya musala
geus aya pengajian balik geus sih jaga masjid coba eta jalma kana di kumaha aya tatu aya dikuncikeun aya lantaran jika terangan la sholat kali dari masjid ila fil masjid imam bukan berarti itu sah sholat ahli masjid terkecuali kudu di mana adalah tersampura sholat ahli masjid terkecuali iya mah kadang-kadang maaf ahli masjid ongko ahli musolah ongko bumi caket sama di musolah maaf kadang-kadang ari ka masjid ka musolah ta'ala iya ibu bapak nu dimuliakeun Allah subhanahu wa ta'ala insyaallah salajengna abdi cumarios di dieu adalah dua perkara boleh dikatakan 3 perkara. Diawali abdi sejak perkenalan. Kau kenapa cenade kumana diawali ku perkenalan lantaran pepatah mengatakan tak sayang makanya tak kenal. Naon margina ieu abdi teh ibu sadayana di dieu teh ieu anyar pinanggih deukeut anak cau. Anak talus anak cau. Deukeut anak talus. Jadi abdi teh kieu ibu bapak sadayana ari nami abdi teh 2 ante 3 eta tanalah abdi teh pada keluarga di dieu seueur. Kayaknya sebut si Abdi Abah Ahmad Al-Mukarram K.A.C. di sini alhamdulillah semua kata jadi keluarga Abdi di desa kami Abdi yang kedua tertilu Abdi teh asana di Kampung Saroke desa Cikoneng Kecamatan Malingping Kabupaten Rangkas Provinsi Banten warga Indonesia kata jadi Abdi di Kampung Saroke domisilina bilih para ibu para bapak keur ngalangkung kapan itu atau keur ngahajakeun Abdi ngantos ka supingan anak ibu babari di pinggir jalan aya bangunan panjang pantongna seueur jandela seueur taetan teu salah eta sakolahan di sekolah kalau kira-kira SS meter mana di sini ayat RSSS rumah saya sangat sederhana sekali. Nuka dua habis sejak silaturahmi pangnapikeun silaturahmi si Abdi kurang disadayana mudah-mudahan silaturahmi urang dina sore ieu wasilahna masyarakat di dieu memperingati Maulid Nabi muga-muga urang kabehan sesuai jeung hadis teh hiji urang kabehan ku Gusti Allah paranyakeun umur kalian umur anu barokah amin. Anu kedua muga-muga urang kabehan sing diberikan yang milik rezeki anu katilu muga-muga urang kabehan ku Gusti Allah sing ditolak tina sagala pancabalai balai dunya sareng balai akhirat amin ya rabbal. Anu katilu insyaallah abdi bade ngaji ngan ngaji kumaha abdi bae abdi mau lepas ngaji tina 3 perkara lantaran ciri manusia cinta ka Kangjeng Rasul ge aya 3 hiji iksarus shalawat 2 ihya usunnah anu katilu ittiba'un nabi itu ciri manusia cinta ka Kangjeng Rasulullah sallallahu alaihi. Memang ari ngaji jeung abdi mah seperti kieu ibu ari teu timu mah moal anu nimukeun kana ngaji mah ieu sareng abah-abah kasapuh aja nu ti awal magana hingga akhir ieu nu nimukeun kana ngaji mah ari jeung abdi mah timu mah moal abdi ge saumur ngarekana daun ceulik beuleun da sira sugan aya hiji kiai gagah maca tafsir berikut nasrengkeunana cenah kaluaran ataupun cik bahasa kolot nahwu timu fikih kapanggih tauhid kabeud bahkan ilmu pelet kajaman cenah kaluaran tina mulut dan can ada yang abdi teh kabeh ge beunang ti baraleng bener teh ngan urang teh ngingetkeun kana katerangan bae maaf ibu bapak sadayana tong kadipir atas saya jeung mauduna sok dibacakeun kumurang kali sebelum pelaksana sembahyang 5 waktu sok dibacakeun ku ibu-ibu sebelum pelaksana pengajian anu bukti seperti kieu manin taqwa liya ta'alamal ilma gufira lahu qabla ayat tua he upami diemut eta lebetna hadis anu eta bapak-bapak nambah nyandak sarban ukur rek angkat ngaji eta dosa geus murag dihampura ku Allah subhanahu. Ibu-ibu alhamdulillah anu garulis dia ibu basadayana rek angkat ngaji nambah yang bulas kanu hideung kana halis nu bulas kana pipi nu beureum kana bibir rek angkat ngaji ibu eta dosa geus murag dihampura ku Allah subhanahu. Ibu-ibu coba nu paling dia sok ngaraji tara puasa saminggona ibu ngajina sabaraha wangsulan 2 wangsulan luar biasa emang kiarsi di mana lagi upami naros ke ibu-ibu mah ngalehkeun bapak-bapak ibu-ibu mah alhamdulillah anjing kena ibu-ibu matos dangdos kasalaki nyarios wawartos nyuhunkeun artos badai ngaos moal ilu ngoyos ibu-ibu eta ngeun gagala sabaraha berangkat ka pangajian nu diudag mun teh juru tihang ibu-ibu teh kumaha buat bener yang daerah ada kamu ibu RT tampil guru ngaji gecan nyari kumarin geus ka Karawang kana sapeka pengumuman assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu-ibu sadayana di sini urang pengajian abdi kiwari di sorangan bae cik batur sabawa abdi dok salawatan ulah geledek we salawatan innallaha malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima baca tempat dicatur maca tadi lain salawat ibu nu dibaca ikhwan sekalian hari ini pengajian janganlah kita lupakan sebab itu
kadang ibu ku ibu-ibu anu polong bari nganggo saya geus leuha kumaha bahasana aing oge geus nyaho bahwa ieu pengajian tapi aing moal datang sebab loba paga ngatur ibu ayah gitu ya ayah tapi itu ibu-ibu mah alhamdulillah dan itu ibu-ibu selalu eksis dalam pengajian kan tadi teh salah ibu-ibu mah nu diudag mun teh jeuh pihak teh kumaha abo eta kiai ngaguruhkeun ngomongkeun hukum kumaha ngaguruh nyampan opak samput belah itu tapi aku tadi dia beda jeung bapak-bapak mah ibu lamun suke ke pengajian di mana bae tempatna di masjid di mushola di majelis taklim bapak-bapak mah rehe ngaji jeung bapak-bapak mah alhamdulillah horengan mah kupu untir ramat kancah dina kelor sugantah adukuk mikir horeng kancah bari molor bapak-bapak eta tapi ibu alhamdulillah ibu-ibu mah ya seperti itu alhamdulillah ngaji na ibu-ibu mah rame musyawarahna rame muludanana rajabanana bulan puasa taraweh nage ngiridit nage nyokot bang emok ge ngomongkeun salaki ge saudara begini emang ayah kita itu suka ngomongkeun salaki aya Pansi Al-Quran hun alibas sulakum wa antum libas sulahun salaki pakaian pemajikan pakaian salaki lamun daek eta bika ngomongkeun salaki teh beda ibu doang rajit baju sorangan sabalik nade lalaki dia lamun sok daek ngomong ke pemajikan teh ben kan doang cuek-cuek carana sorangan leres ieu mah pakaian sorangan disuek-suek ku sorangan leres cuma kadang-kadang mah jeung batur langsung abdi mah kameng da eta kabaris ibu-ibu kabaris awewe anu sok ngomongkeun salaki naon sababna heh bikang mah teh ngomongkeun teh ka salaki lamun salakina nu teu piamongeun bener kan Bu kayak gitu teu piamongeun kumaha segala macam kudu teu bikang nyamu bener teh ayo bos kamu lamun geus pagawean pada tadi kan kudu ilu ka pagawean balik ti pagawean kapan dong los semak segala kudu dibawa bener teh para beku kudu bikang barang kumaneh keton benya ibu kana ketonnya ho Laju kadang-kadang datang ke tengah peti jam 1 jam 2 kadang nama ku mana kala kurutak mulang mukakeun lawang bari gageroan ka pamajikan mah dimanya hayang sare yang urusan anak yang ngarawat imah hanya hayang dahar nungguan kumaha teh ai kumaneh karakatang tos museup he tapi omongan kumaha coba ge terus ibu leuleuh datang be kapan kaboga duit teu dibikeun kabeh ka pamajikan bener teu Bu atuh tapi omongan kumaha coba ge ngeun abdi mah teu maido ibu eta kabaris bapak-bapak lamun boga duit kabeh teu dibikeun ka pamajikan naon sabenerna he eta duit lamun geus asup kabeh ka pamajikan sing hese kana keluar deui ngan diterangkan ibu dangukeun dia dina kitab Ukudujen awewe anu bakal panggilan lebet karena kana Allah adalah awewe anu sok ngomongkeun salaki hiji ya anu kadua ieu ngaji ilmu sadaya nah di manakala jalma maot keur ngaji maot di tempat ilmu jaminan maot nak maot sahid alhamdulillah geus abdi teu berat ka urang ieu ka sapuna ka anomna ka bapak-bapak ka ibu-ibu pilih anu kadarajang penyakit encok geus semak rewakeun nyeri cangkeng nyeri sirah nyeri hulu nyeri untun nyeri mata sisu 7 tipar 8 purawi 17 penyakit batin sirik piring nyeri ngahong kapok rembuk buntu batur kabeh coplok bawa kana ngaji mah geus teroris darah tinggi geus tahu jeung daging bae sehingga pun kolesterol geus naik gotong ku anak gotong ku itu gotong ku binatu sugan datang ka tempat ngaji nyawa coplok tina raga dipungut kuno kawasaka garis kulapan innalillahi wa inna ilaihi insyaallah maut na maut hese yang ngaksakan oge kumaha cik incu jeung minantu menang ti beureuta bae ngaku gotong datang ka tempat ngaji henteu maut sabodo minantu na tama penyakit batin eueuh pibana lamun ku ngaji mah sedangkan penyakit batin mah penyakit hate karena bisa sahage daekeun bae di bapak-bapak daekeun di ibu-ibu daekeun di petani daekeun di padagang daekeun di ojek daekeun di pemerintah daekeun bahkan di kiai jeung santri ge daekeun bae eueuh pibana lamun ku ngaji mah geus ngararaji bae insya di samping eta ieu ganjaran ngaji luar biasa ibu walaupun urang kayan kiwari keur panas hareudang seperti geunah naon dia setuju kana urang bubar ieu bener teu Bu tapi ganjaran ulah ibu ulah khawatir naon margina ieu ngaji kiwari lain saukur urang ukur sehingga pun 70.000 malaikat turun ka dieu nyinaon malaikat mah mentakeun istighfar pikeun jalma anu ngaji alhamdulillah
nanti malaikat kumpul sanes ahli-ahli kubur kurang oge kumpul di dia kiwari mulai bapak indung kabeh ahli kubur ilu ngaji jeung kurang kiwari nengoan anak nengoan itu cik bapak mana dah anak aing nusa kabeh akeun pakaya teh ibu bapak nu dimudahkeun ku Allah Subhanahu wa taala yang ngaji abdi malopas tadi ibu ngomongkeun tilu perkara lantaran ciri manusia cinta ka Kangjeng Rasul ge aya tilu tadi hiji iksaru sholawat dua ihya sunnah anu katilu ittibaun nabi ngomongkeun tilu rupa loba ibu ciri jelema balik aya tilu jelema kolot aya tilu ciri jelema normal aya tilu kitu lah ciri jelema balik mau dikomentar kok ciri jelema geus kolot aya tilu mana ciri jelema geus kolot aya tilu hiji waos beres jadi ompong dua kulit pengker jadi peok anu katilu rambut hideung jadi bodas saya tak kolot ngaranna tapi kadang-kadang aya jelema aya potongan gam budak keneh aya buuk dong kalau tasa sagelap aya anu kitu aya di dia aya ciri jelema normal deui sarua aya tilu mana ciri jelema normal aya tilu hiji lamun panggih jeung jelema geus kolot aki-aki atawa nini hate ceurik mun boga mah hayang mere naon sebab lantaran inget ka salah satu ibu atawa bapak kayak tak normal ngaranna nu kadua ciri jelema normal lamun panggih sareng urang kali bocah lanang maupun bocah wedok hate ceurik mun boga mah hayang mere naon sebab lantaran inget ka salah satu putra atawa incu ta eta normal ngaranna nu katilu ciri jelema normal lamun panggih jeung bikang geulis poho ka pamajikan kumaneh ta eta normal ngaranna bahkan perkara 17 oge ibu anu perlu kurang diperingati jeung dilaksanakeun eta aya tilu mana hiji 17 rakaat salat fardu 5 waktu 2 17 Ramadan nuzul Quran anu katilu 17 Agustus hari proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia eta perlu kurang diperingati anu hampir hilang dana di rumah desa teh sarua aya tilu ya tadi kembali bersadayana moal geura diomongkeun ciri manusia cinta ka Kangjeng Rasul ieu teh urang alhamdulillah sagemlengna masyarakat didik memperingati ngayakeun gebiar seperti ieu adalah nandakeun ciri manusia cinta ka Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi ieu anu ngayakeun gebiar seperti ieu ibu bapak sanes mangsa ukur di urang ukul seluruh penjuru umat Islam dari perkotaan hingga perkampungan dari masjid ke masjid dari musola ke musola pondok pesantren bahkan perkantoran pun juga mengadakan gebiar seperti kieu eta teh tanda-tanda manusia nandakeun rasa cinta terhadap Rasul ngebrehkeun rasa mahabbah terhadap Rasul ngebrehkeun rasa takdim terhadap Rasul margi ingat kana katerangan man ahabbani kana ma'i fil jannah cik Rasul saha jalma anu cinta ka kaula maka bakal babarengan jeung kaula jaga di dalam surga alhamdulillah ya luar biasa ibu hayang asup ka surga ya moga-moga ibunya sesuai jeung kahayang urang amin ya robbal jeung urang teu ngaji ibu ikhlas nya berpandang naon lerti ibu sanaos urang tekenging berkat keur terjadi masalah leres luar biasa ibu moga-moga sesuai jeung harapan urang sadayana amin ya robbal alamin geus masyarakat ya palawari ulah dibere ibu mah geus ikhlas ontos nah iya orang teh nyaritakeun adalah kelahiran Kangjeng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sadacana Gusti Allah Subhanahu wa taala ibu nyiptakeun bumi jeung langit neraka jeung surga Gusti Allah nyiptakeun kana cahaya Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi ieu cahaya Kangjeng Nabi we parantos ngagoler madep ka Gusti Allah dugi ke nyekrek si matana 5 cekrekan langsung ku Gusti Allah cekrekan ka ieu ka Abu Bakar nu kadua Umar tilu Utsman opat Ali anu kalima Arus ari Arus teh naon adalah pare syariatna pikeun makanan manusia anu hirup dalam dunya ta eta pare teh teu sarua jeung jelema ari pare mah heula reuneuh batan anak ari jelema mah heula anak batan reuneuh dibalik ibunya ari pare mah heula reuneuh batan heula anak batan reuneuh ari jelema mah heula reuneuh batan anak kitu eta pare boga babaturan angin cing pare angin lamun aing teu can asup ka jero bentuk jelema heun dia rek asup mah ngeun cing angin lamun aing geus asup ka jero bentuk jelema dia ulah coba-coba asup jero bentuk geus teh dina syariatna jelema lamun teu can dahar sok aya nu asup angin gitu ta nah ieu cahaya Kangjeng Rasul teh ieu sadayana kabagi kana 4 bagian anu sabagian ku Gusti dijantenkeun Lauh Mahfuz anu kadua dijantenkeun kolam anu katilu dijantenkeun aras anu kaopat kabagi 4 deui salah satu tina bagian anu 4 cahaya Kangjeng Rasul dijieunna ku Gusti Allah dijieun akal aya di mana dina diri urang masing-masing geus salah kacida lamun jalma hirup dina ngaku boga akal nu muludan ieu salah kacida nah aya zaman nu muludan lain saeutik bah kadang-kadang sifatna seperti kumaha boro-boro ku penang menjawab urunan ge teu abis ai papaino pangbeukina aya anu kitu eta komo ibu-ibu sok aya nu korek aya da ibu-ibu nu korek oh
beneran panitia mah jeung Pak RT geus kinci-kinci mau catet tak aju bae nitip ka anakna kapan bari tutup patok kudu mantul tutupkeun ceng-ceng dengekeun nya Pak RT mun ka dieu bejakeun kitu mah eueuh aju bae ka cik Pak RT assalamualaikum waalaikumsalam ih cik anakna Pak RT cik mah ge mah eueuh Ira cenah ngomongna tadi gimana Bu hari itu di dapur di dapur mah jujur Ibu kembali tadi geus lamun jalema nu muludan salah kacida lamun eta urang aku boga akal ngomong teh dah keur sagala mah ngomong-ngomong oh si girangna teh ai dia si urang ira ka girang atuh ngomong-ngomong oh si girangna iku mah ngeceplak di hilir berarti ku panggil atuh persoalan itu gitu eta Ibu bapak nu dimuliakeun Allah Subhanahu wa taala ieu teh naon ibu teh ieu akal teh tina naon tina cahaya Kangjeng Rasulullah sallallahu alaihi al aqlu nurun yufariqu bainal haqqi wal batil ari akal teh adalah cahaya yang bisa membedakan antara hak dan batal akal bisa membedakan mana bagus mana goreng akal bisa membedakan mana endah mana teu endah akal bisa membedakan mana anak mana menantu akal bisa membedakan mana cau mana cai akal bisa membedakan mana tahu mana tahi leres tante iya akal geus salah kacida tadi kembali abah sadaya lan akal ukul di diri urang masing-masing adalah cahaya paningali urang ge eta teh tina cahaya Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi memperingati maulid Nabi itu seolah-olah memperingati diri urang masing-masing salah kacida kembali lamun jalma nu mulu dan lamun eta urang ngaku boga akal ibu bapak nu dimuliakeun Allah Subhanahu wa taala ieu salajengna nembe Gusti Allah nyiptakeun Nabi Allah Adam alaihi salam Nabi Allah Adam ibu eta tina tanah tina 10 rupa tanah lamun digudegna di adonan tina 3 rupa cai ari genep 10 rupa tanah eta teh lupatna kana kulit manusia anu hirup di dalam lidah ieu kulit urang ti mulai zaman Nabi Adam hingga ayeuna eta warna kulit teu lepas tina genep 10 rupa warna kulit sok ayeuna bae ibu hijau kuning kelabu merah muda dan biru meletus balon hijau daun ieu kulit urang teu sarua ieu tapi leres teh ari cai nu 3 rupa hiji cai amis 2 cai pahit anu katilu cai tiis nah eta teh lompatna kana budi sok perhatikeun baik-baik jelema karena makasih ku kasepna geulis ku geulisna ih kadang nama budi nama teu amis ku gula 7 kojor meureun di gudegna tina cai pahit si eta judes ngomong telok tiba ngomong nyakitin aya anu kitu eta aya jelema kadang nama geulis sabaraha kaset ke sabaraha tapi kadang nama biar budi anus budi beuki seuri kadang nama sorangan ke seserian sia tah meureun tina cai amis sama meureunna aya nu biasa-biasa bae nah meureun tina cai tiis eta mah budeganana tah ieu cahaya Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ditampalkeun ku Gusti Allah ka saha kana balikat Nabi Allah Adam alaihi ieu para malaikat ibu ngajajar ti pangkar sujud ka Nabi Allah Adam alaihi salam cek Nabi Adam Gusti kunaon ieu para malaikat cenah sujud ti panggereun abdi lantaran si Gusti Allah Adam dina balikat salira aya cahaya Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi coba Gusti dialihkeun ka payun ibu ka mana kana tarang Nabi Allah Adam alaihi ieu para malaikat teh ngajajar ti payun sujud ka Nabi Allah Adam alaihi salam cik Nabi Adam Gusti sanajan ieu cahaya Kangjeng Rasul caket kana panon abdi tapi ameng angger ku abdi teu katingali coba Gusti dialihkeun ku Gusti Allah ka mana kana curug Nabi Allah Adam alaihi setiap ditinggali curug Nabi Adam nambah gagah nambah hebat sagala-galana maka karena eta tah pikeun anak Adam umat Rasul urang sadaya mah lamun hayang gagah deulean eta curug deulean ibu curug deulean atuh kunaon ari hang gagah mah tapi urang anu salah kaprah urang sadayana beneran tani urang nisbat-nisbat tani gagal panen orang lain yang disalahkan kok kenapa bisa menyalahkan orang lain deulean curug ieu introspeksi ulah wae nyalahkeun batur curug bising kalau di deulean di mana deuleun kana curug sangkan gagah nah dina amjahna lapan illallah dina tasawuf awal atawa tasawuf akhir kalimat asyhadu alla ilaha illallah tingali reret eta curug eta ningali cahaya Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi eueuh intina jalma eueuh teu gagah anu sok salat mah kitu eta tapi kadang-kadang Pak Rasul mah apa masih aya keneh can salat leres teh subuh kaberangan dohor di perjalanan asar kerepotan maghrib kecapean isya kamuluran atuh bablas kabeh sedangkan jika di Rasul mantara ka salat tarafat muta'amidan pakol kaparok sing sajal mah anu wani ninggalkeun salat 5 waktu muta'amidan ninggal ngahaja-haja pakol kaparok statusna orang kafir naudzubillah men
jeung deui di hiji kampung ulah mun kuloba anu telok salat hiji inasaro tadi ka salat ya tadi sabina rajulan min ahlihi wa jiranihi ulah mun kuloba sapendul di hiji kampung anu telok salat eta bakal ngoko gorengan ti jurusan keluarga jeung tetangga kabelah kanan 70 imah kabelah kidul 70 imah kabelah timur 70 imah kabelah barat 70 imah kadangun teh geus kuana kitu yajibu ala wulatil amri qatlu tariki salah kasran ilam yatum wajib nisbat ka pamarentah sistem RT sampai ke presiden eta pamarentah karena bencit ka jalma anu telok salat kasran ninggalna ilam yatum lamun dibere tobat tadakeun timbul pertanyaan kumaha mun RT na telok salat bencit RT na geus sarua terus jeung deui kumaha martabat jalma anu telok salat maaf ibu ya terbosan abdi ngomongkan bahkan ada salah satu sejarah di zaman Rasulullah ada satu sahabat eta sahabatnya ngabukan anak penyakitna ibu ararat terek cager di kumaha ge sampai ke nadar ieu sahabat cik sahabat Gusti lamun anak abdi cager tina penyakit arat teh kaula ieu rek minum rujak tai anjing itu eta sanggeusna kitu ih penyakit boga Allah dicagerkeun ku Gusti Allah ieu cak anak mah teh cager sanggeusna kitu mucek kana tai anjing rek diirum hunang supinglah ka Kangjeng Rasul cik eta sahabat assalamualaikum ya Rasulullah diwalau dengan saya langsung Kanjeng Rasul sahabat ayeuna saya dongkap ka dieu cik sahabat ieu kaula ganteng carita bae ieu kula nadar ngabogaan anak seperti kitu ieu kaula mun cager anak kula tina penyakitna kaula ieu rek minum rujak tai anjing nah laksanakeun dah kudu eta teh nadar salira sampaikan berulang eta titik tadi di sahabat Kangjeng aya eueuh jalan keluarna ja abdi mah hulak ieu minum rujak tai anjing cik Kanjeng Rasul aya jalan keluarna kieu di mun anjeun aya eueuh nu telok salat cik sahabat bukannya hari itu mah nah maksudna lamun aya lamun anjeun anu telok salat lamun hujan cai tina kentengna kurucudan kentengna tandean ku anjeun inum ku anjeun tah eta cai tina kurucudan jalma anu telok salat eta martabatna sarua jeung hujang tai anjing terus sakalian bicara salat jeung zakat antara ayat agak tadi bisa disahkeun aqimus shalah wa atuz zakat laksanakan salat dan tunaikan zakat kalau seandainya kamu sudah nisab ye lamun jalma geus nisab zakat dari keluarkeun zakat tak maaf sanajan tukang salat tukang puasa haji na geus ibadah nu lain teu tinggalkeun tapi zakatna lamun geus nisab dari keluarkeun otomatis salat diterima puasa diterima haji nya kitu ibadah nu lain teu diterima sadungtung zakatna teu dibayar ibu bapak nu dimuliakeun Allah Subhanahu wa taala ye ngeser ngadian ye cahaya Kanjeng Rasul teh dialih-alih ku Gusti Allah dialih-alih titik terakhir ibu ieu cahaya Kanjeng Rasul neraplah di Said Abdullah ramana Kanjeng Rasulullah sallallahu alaihi eta Said Abdullah gagah waktu harita teh bandingna hese ngabandingkeunana teu aya bae teh bandingna sehingga pun ulah-ulah di pihak awewe di pihak ibu-ibu di pihak parawan sehingga pun lalaki ge loba resep ka Said Abdullah dina waktu harita saking ku gagahna eta Abdullah Nini oba nu ngagoler lantaran boga hate ngaran kabogaan hate kieu ku hayang amat kasorang duduk bersanding di pelaminan sama Abdullah ngagoler dengan ini aya nini aya kumaha geus kitu ibu titik terakhir sehingga pun eta surat anu sumping ka Said Abdullah dinten sinarang wengi eta ngarakus dina waktu harita dikoclok ku Said Abdullah ternyata koceplak anu kaluar Ibu Siti Aminah nikahlah Said Abdullah sareng Ibu Siti Aminah santosna nikahna langsung aja maaf ibu henteu beda jeung urang malamun geus nikah ieu auning tutan diraka resepsi ge masih amprekan kene dulur-dulur can barali palawari ge can babagi anggeus langsung geusrak endah-endah hak ya teu kunaon anu teu endah mah teu kawin busrak-gesrak eta nu teh endah mah jadi tapi khawatireun bisi gumlang-gumling bisa tutut di kalabaan bisi gulang-guling buat kebuka bapaan eta nu khawatir mah aya geus kawin mah endah ngan buka bilang nah ibu aya di awewe urang nagara Sam eta awe namina Siti Jubaidah lain Siti Jubaidah nu pernah ngecewakeun maksud lain eta Siti Jubaidah nya geulis rupana nya pinter nya sugih deui eta Siti Jubaidah saking kupinterna mempelajari dua kitab Taurat dan Injil diterangkeun dina kitab Taurat dan Injil bakal nabi akhir zaman ngaranna Muhammad bapana bakal Abdullah ibuna bakal Aminah cik Ibu Siti Jubaidah teh kudu Aminah indungna aing ge endah cik eta sampaikeun eta Ibu Siti Jubaidah ngayakeun sayembara cik Siti Jubaidah saha bae jalamana kumaha bae rupana rek kolot rek budak rek konglok merat rek madarat rek pangkat rek rakyat anu bisa mawani mawa Abdullah ka dieu mun hang dijieun pangkat naon da mun hang dibere emas hayang sabaraha kilo
berbondong-bondong jelema ibu ikut sayembara nu ngaku Abdullah jaloba na waktu kita bener kakula-kula asana ngaku Abdullah beneran lamun geus aya teh mah sampai ke dibawa berganti eta assalamualaikum waalaikumsalam iya ibu nu dimaksud ku ibu iya teh Abdullah cik ibadah lain cenah ieu masih andi urang sarong ieu mah goreng ieu balik deui mawa deui kadinya ieu oh lain ieu mah kiasi dieu mah bawa deui mawa deui lain nah titik terakhir Abdullah dibawa lah ku saha ku salah satu adalah anu ikut sayembara dibawa ka payunan Ibu Siti Jubaidah ieu ibu maksudna anu dimaksud ku ibu ieu teh nganina Abdullah dan nuhun ieu cik Ibu Siti Jubaidah sok sadar teh kaluar heula kaulah rek ngobrol sareng Abdullah cik Ibu Siti Jubaidah Kang Abdullah abdi ngobrol di jauh-jauh bakal kanya deket mas sumawana abdi teh terus terang bae lain berarti hanya di jauh-jauh hari di jauh-jauh bulan abdi teh dahar teu mirasa saren teu tibra abdi teh kuayang amat kasorang duduk bersanding sama Abdullah di pelaminan kumaha Kang Abdullah daek tante awin ka abdi walaran cik Said Abdullah neng gelis Jubaidah akang mah tos gaduh istri cik Siti Jubaidah Kang Abdullah abdi ulah dikakarak dijadikan anu kadua anu kasapuluh abdi siap anu penting Kang Abdullah daek tante nikah ka abdi cik Said Abdullah neng geus akan siap nikah jeung neng ngeun akang mah rek bebeja heula ka istri akang cik Ibu Siti Jubaidah mangga teh teh Kang abdi ngantos kasupina geura bebeja ka ditu ulah mun karak jadi sok ayeuna abdi siap nikah jeung akang asal akang geus menang widi teu jadi kisah baliklah ibuna Said Abdullah begitu dongkap ka bumina dongkap ka bumi ibu cik Said Abdullah neng geus hurung herang Aminah akang mah bade nikah deui kitu eta kumaha jawaban cik Ibu Siti Aminah Kang Abdullah abdi teh geuneuh teu maleupeuk caang bulan 14 na abdi teh mangga teh teuing kakak bade ka sanikahna bade ka urang mana lamun kakak henteu meunang ku abdi dipanggilariankeun ibu coba pernah teh can ka karaoke kitu pernah atuh ibu rek iraha jadi Aminah lamun salaki jujur ka ibu bebeja rek diizinan moal misalnya ibu cing salaki sayang dulu aku pernah bilang padamu bahwa kamu adalah wanita satu-satunya dalam hidup aku bukannya aku tak mampu mencari wanita lain tapi aku sulit mencari wajah seperti kamu beribu-ribu bintang di langit hanya satu yang menerang beribu-ribu wanita cantik hanya kamu yang kusayang ranting boleh patah batu boleh tenggelam gunung boleh bergundulan matahari boleh terbit dari sebelah ufuk barat tapi cintaku padamu tak bisa terpisahkan tapi kali ini aku terus terang padamu aku mau menikah lagi boleh atau tidak salaki jujur sakali ibu ya bebeja ka ibu rek diizinan tamual yes, kabohong bae paburungan ulah jujur. Ibu Siti Aminah mah abdi Kang teh geuneuh teu maleupeuk caang bulan 14 na bade ka saha akang nikah na upami teu aya ku abdi dipanggilariankeun dugi ka palidinya Ibu Siti Aminah mah ngeun cik Ibu Siti Aminah mangga teteh bade nikah deui mah ngeun urang teh geus kawin tah urang teh rumah tangga tapi abdi teh pernah sare sareng anu janten caroge maaf ibu nah sare lah Said Abdullah sareng Ibu Siti ya dongi eta cahaya Kangjeng Nabi ti Said Abdullah ngalih lah ka Ibu Siti Aminah dongkap ka ending ibu bebenah papariak rek kawin berangkat tinu kolot lamun urang ibu ulah sampaikan kalabadinya urang mah nya naon margina ibu urang masalah ibu ka HP aya SMS nyambung nasala ibu pan balik ka imam eta saya geus ajak-ajakan urang mah leres gak? Urang mah aku maneh urang mah tah kumaha ibu geus kitu berangkatlah neng geus hurung herang doakeun akangnya akang bade nikah deui ibu sasalama udah dibulak-balik ibu asa pernah ngabulak-balik panangan calon asal misal ibu ya kudu nama kitu eta ya itu benang bulu dan anda judul ayeuna aya judul tuh tah eta kitu tah maksudna jadi ieu teh akhlak pake ibu salaki reka kebon reka sawah reka kantor reka pasar sasalaman ibu bulak-balik pananganana kitu kudu nama kitu sanungtung ieu sareng kitu can ngalapot ibu tingalikeun mas
Heuh kitu kuduna mah engke ya kuduna mah ibu 10 lekah deui kalau bet ka bumi kedah nama papat eta salaki gaduh kursi cari kena kursi tegaduh urang ngampar samak tegaduh paluku urang geus biasa bener teh bari ngomong ibu nungunaheun ih da geuning gitu teh capek nya paling ngalut susu urang mah teh kapeser paling ngalut kopi urang mah teh kabeuli ieu bae nya cai herang muga-muga sanos cai herang si janten landong kanggo pandi leungeut ku salakina. Ngantakeun ibu sanes haus sama. Nah berangkatlah Said Abdullah menuju rumahnya Ibu Siti Jubadah. Begitu datang ke rumahnya Ibu Siti Jubadah, assalamualaikum. Waalaikumsalam anu ngajauh mah. Tapi ieu Said Abdullah dicuekeun ku kabehan. Sampekeun eta Said Abdullah bertanya, si Said Abdullah, "Neng Jubadah, ieu teh Abdullah anu kamari ku anjeun diajak kawin, akang teh nyanggupan. Hayu urang rek kawin mah kiwari akang geus diridoan kudu janten istri akang. Walaran si Ibu Siti Jubadah aing mah hayang ge kamari kiwari mah teu hayang." Kunaon sebabna horengan cahaya Kangjeng Rasul geus ngalih ti Said Abdullah ka Ibu Siti Amin. Aminah daek keur aya cahaya geus teuh mah. Geus sampe ka poe ieu ge eta bikang aya nu ngalah ka dinya. Bener be, ai boga duit mah eta bikang. Punya uang abang sayang, tak punya uang abang ditenang. Ai keur gagah masalah ge aing. Wah anu kitu aya eta. Ih aya bawa. Saya geus datang kali itu mah di mana horeng aya apa nu kitu eta tah kitu kumaha geus kitu ibu gancangna carita naon ieu Said Abdullah memohon berulang terhadap Jubadah. Ieu Said Abdullah maletur balik ke musafir remehan begitu datang ka imah assalamualaikum waalaikumsalam cik istrina pantang tos ulih deui walaran cik Said Abdullah geulis hurung herang akang teu wantun ngantunkeun anu geulis lalaki tah horeng ditolak mentah-mentah. Nah gancang nanti gawe ngandunglah iya Ibu Siti Aminah. Walamma damma min hamlihi sallallahu alaihi wasallam wa sallama syawran ala masyhuril aqwalil mukhtalifatil marwiyah tufiya bil madinatil syarifatil munawwarati abuhu Abdullah. Kepedihan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ibu basadaya dikandung ibu nomor 2 sasi Said Abdullah parantos dikandung kudu janten rama Said Abdullah maot eta waktu Kangjeng Rasul dua sasi dikandung ibu eta Kangjeng Rasul dikandung ibu nomor 2 sasi Kangjeng Rasul parantos ngajanten yati ayo eta dikandunglah ibu nan eta Kangjeng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kusaha ku Ibu Siti Aminah. Ieu Ibu Siti Aminah teu ngaraos naon beda jeung urang mata ngandung sabulan poe urang songkek bae kasalaki be mamarahan aing maka cenah bulan mabok poe ieu moal poe datang ka tengah peuting tah hayang kurang pati akur tah cenah abdi mah cenah hayang ieu hayang rujak hayang es campur nan kata karunya cenah ka anak tajam ke anak urang ngacah kumaha pan kok dia ngomongna kitu eta bisakeun ku salaki padahal mah ngacah meureun ya orang ieu teh bisa nyiduh atuh teh ngacah. Tapi bilang gitu laksanakeun ku salakina nyiar meureun ka pasar maling pinggir ka pasar binuangan begitu geus meunang kapan kumaha jam cing majikan mah cenah hayang ge tadi kiwali mah teu hayang nangkep pisan ge tapi ka heuh ngira kata kitu eta leuheung eta mah hayang anu kitu barat anu telok patut cenah hayang kana teh garing ngira tok aku Allah Kangjeng Rasul dikandung kudu janten ibuna Ibu Siti Aminah teu ngaraos naonan. Nah tiap wengi ibu mama sadayana ieu Siti Aminah teh kasumpingan ku nabi-nabi anu sanes lewat impenan. Seluruh nabi kabeh menitipkan ka Ibu Siti Aminah cik eta dina impenan Aminah saha anu dikandung ku salira alah baginda Rasul Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dibikeun ka ngalahirna ibu. Ibu Siti Aminah ngalahirkeun kana janten Kangjeng Rasul teu ngaraos naon-naon ti mana ngalahirna punten ibu lain tina biasana. Tina luhureun eta ibu santosna kitu nah penuh dengan keajaiban.
dina waktu lahirna Kangjeng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sehingga pun ibu ayat cahaya muncar hurung sampai ke nembus kana gerisam dina waktu harita ulah-ulah barang anu gede bari jeung bodas katingali ti tadina, sehingga pun barang leutik nya hideung numpang dina batu hideung saking caangna cahaya dina waktu lahirna Kangjeng Rasul sampaikeun katingali dina waktu harita sasawaran teh suara anu kuat tukli dina waktu harita iwalti anu kadangu ting jarak dek masara malaikat macakas dina waktu lahirna Kangjeng Rasulullah sallallahu alaihi. Siti Aminah teh ngaraos naon-naon beda jeung urang. Urang mah tanggal lahirkeun ibu ulah kugeus ngalahirkeun sampai ge karaos patuangan 3 dinten keneh kapan geus tol amprekan salaki teu beunang ka mana-mana. Kasamad ulah ka jauh. Bener. Ibu Rama tos di tiang mertua geus aya nyiparaji geus aya ibu bidan geus disiapkeun ku palurah terus teh. Mulai kapan ngahujud cik di parjeda kemana salakina kita masalah kina kieu be ibu nyanggeulkeun awak kana patos samar jembutan matra-matra teu berasa aja pamaji karek ngalahirkeun ngahujud cik di parjeda salakina kadi kana cina mak dengekeun emak ieu pamajikan kumaha geus ngahejeun mulai dengekeun emak lamun pamajikan kumaha ngahejeun tiuk bun-bunanana sok aing bun-bunan aya. Abdi mah bapak kita nanti kita nama kita sugan ayah wae ibu wae dabu wae sanu wae di juga teh can sugan misalna ye wajib kasalakina di mana pamajikan ngahejeun nyuk bun-bunan can manggih ulah majikan ngeun los teuing laksanakeun bae di mana kalau pamajikan ngahejeun salaki nyuk bun-bunan hitung-hitung ngabungah pamajikan bae bener nyuk salaki pamajikan ngahejeun kapan salaki lagi ngahejeun si pamajikan salaki lagi ai borok kosok heula salaki ngalahir ini para ji mak naon pengen kan abina abdi ka toilet heula paingan orok can lahir bau geus mata kapeng ieu sik ni para ji horek ieu penyakitna heure ka leus ka toilet leus Pak nah ieu teh cik ni para ji geulis hurung herang muji bae geulis muji sing ingat ka puji pan anu dititah puji nangis teu kubuh rasa geus teuing ka puji kumaha muji mah salah assalamualaikum cik ni paraji waalaikumsalam nah bolok kosok orok lahir ke alam dunya cik ni paraji dak aya maka mana salagina kebal-kebal teh di dieu cenah macan kaur bisa geus digeura deui geura kali aya naon numpang ugang angin ana mah endal keneh tos naos jeung Abah Kiai komentar hukum di mana kala orok lahir ka alam dunya sunah diadanan ceu belah katuh sunah di komatan ceu belah kenca ye anak anjeun baros lahir ka alam dunya mangga geura adanan ceu belah katuh komatan ceu belah kenca celengkeun ku bapana diadanan meuni salah berbincang gisang deui sing bapana Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar Siti para tidak kayak balbaran deui becer kembali putang-putang aja ngeri kalahirkan ngeri luar biasa tapi jangan khawatir ibu sesakit apapun yang ibu rasakan jangan khawatir lawad ashablah kharajat min dunya kayauma waladatha ummuha apabila mana awal kalahirkan kanu jantan anakna ibu eta dosa murah kabeh teu aya leutik jeung acan di ibarat bayi anu kabeh lahir dina lahir ibu alhamdulillah tapi di kang lobat asih anu ngalahirkeun aya nu disuntik aya nu ditabe aya apa ibu aya ditabe aya ieu mapel kabeh diakaran ku bintang tabe kabeh sot asuh gagal ka kalau dicongcong ku kotok-kotok sakedong-kedong nah enak tanyakeun ka Abah Kiai itu enak hingga perkara begitu digawean ieu mah nu kitu digawean Masya Allah ya kembali ke lahirna Kangjeng Rasulullah sallallahu alaihi geus lahir ayeuna Kangjeng Rasul tapi yang penting apa yang dilahirkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi bahwa tadi ya orang alhamdulillah ieu teu nakirkeun ciptana urang ka Kangjeng Rasul jadi manusia cinta ka Kangjeng Rasul ayat 3 hiji iksarus shalawat nyeurkeun baca shalawat ibu osok tara baca shalawat osok tadi teu salungina ibu kayaknya sabaraha langsung teka etan luar biasa beneran tapi sok aya nu maca shalawat kapaksa mun aya kilap kakarang maca shalawat bisa Allah bari teu bari cahageun maca shalawat nanti udah maca kalimat thayyibah la ilaha illa aya nu kapaksa mun aya lini kakarang daek muji
gede lini gede puji, letik lini letik puji, eren lini eren, bener kan enggak? Paling-paling ibu-ibu anu puji kapaksa, mun ai kotok dina ubi dina teras napa uku nak keramik cekak kubah ku ada kang. La ilaha illallah, podol kotok dipuji. Kita salawat yang pertama saya kan baca salawat, apalagi bapak baca salawat di hari Jumat luar biasa. Bahkan ayat hadis Rasul man sholla alaiya yauma jum'atis samanina marah gufiru lahu dzunubu samanina sana. Cik Rasul saha jalma anu maca salawat ka kaula dina poe Jumaah 80 kali jaminan dia pura dosa 80 tahun. Alhamdulillah. Pagi-pagi kita sudah berangkat ke masjid melaksanakan sembahyang Jumat. Sebelum kita masuk masjid biasa baca doa Allahumma qulil dzunubi wa qahri abawar rahmatik. Sesudah gitu kita masuk masjid jangan dulu kita duduk sembahyang dulu 2 rakaat. Usul sunat tahiyatul masjid. Lalu duduk nawaitu an atakima fi hadzal masjid, lalu salam-salam, setelah salam-salam baru kita baca salawat. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina abdika wa nabika wa rasulika nabiyil ummi 80 kali jaminan dihapura dosa 80 tahun. Alhamdulillah luar biasa. Di channel tak bisa, maaf bapak tak usi misalnya aku adik ngomongkan tak bisa lantaran ulah kiai santri kuari mah geus kakepung di tiap RT geus aya santri tanyalan urang guruan urang kadinya urang bertanya tak itu mun cara baheula mah ngomongkeun teu bisa. Oh, kuari malah mau ngomongkeun teu bisa da kurang pati usir. Nah, kurang pati usir nah baheula mah dia ibu. Abang kolot abdi ge pernah ngomong ke ibu mah baheula. Apa macam hayang ngeja baheula hese. Ngeja ge sampai keur kasaruyan nu kadu-kadupina. Jauh balik akan ngaji, tapi maksakeun kumaha cara berangkatlah eta ka ditu ka pesantren. Begitu berangkat pameureun indung bapak di imah kalunya ka anak sabulan mah meureun sakali dianteran, henteu sabulan meureun sakali 3 kali mah dianteran. Ibu make politik baheula zaman teu aman, zaman penjajahan. Eta beas ngaji ieu kana tua manteun. Pura-pura anu hamil, pura-pura anu ngandung, anu reuneuh. Nah, berangkatlah ka pesantren nganteran anak, beas dikana beuteukeun bener bae datang kajian di Pegat Belanda. Belanda lah jahat kalah nanya cik Belanda. Bu, ari ibu reuneuh na sabaraha bulan saking ku kaget jeung kucing jawab meuli salah. 7 meter. Baheula kuari mah mun ngomongkeun teu bisa kurang pati muslim lantaran kuari mah tanyaeun seueur, gurueun loba di wari mah bener teh. Awas yang pertama ikhsaru salawat seueurkeun baca salawat dan apa yang kita inginkan, apa kesibukan kita. Naon maksud urang seueurkeun baca salawat tani tarek hasil bae seueurkeun baca salawat jabatan hayang naik seueurkeun baca salawat teu boga duit bae seueurkeun baca salawat. Pak ulangan gede kait-kait. Kasarna teh salawat masalawat bae seueurkeun baca salawat. Boga anak palolong bae seueurkeun baca salawat. Salawat nacan anak palolong he kuari mah loba anak palolong bener teh. Man anak palolong sok perhatikan baik-baik lantaran politik Yahudi teh geus teurak ka orang-orang Islam. Terus upami urang teh ngingetkeun kana bahasa kalau kurang baheula pernah ngomong seperti apa kata orang tua kita dulu pernah bilang di akhir kebun nanti suatu saat matahari akan terbit dari seluruh ufuk barat. Itu bahasa Siroka bu, bahasa can Angges kalau kurang baheula ngomong jaga mah mata poe bakal hijil ti belah barat. Ye geus terbukti segala macam geus hijil ti belah barat. Orang barat yang bikin, orang Islam yang hancur, orang barat yang pakai, orang Islam yang ikuti. Bener kan teh? Intina kurang ku HP seperti pilihan anak sasaki wari jeung jarang jelema anu terkenal sosial media. Terus rek dahar ngome HP, mantos dahar ngome HP, rek sare ngome HP, kudang sare ngome HP, rek miceun ngome HP, mantas miceun. Bisa heula atuh Bu. Bener kan teh? Apalagi yang 5 perkara salah satunya WhatsApp, YouTube, Google, Facebook, game online itu yang bisa menghancurkan generasi muda. Bahkan bukan hanya anak muda, aki-aki ge kieu keneh main orang-orang yang aki-aki polong we kamu juga. Ibu mah atuh nyata kenal teh nya ngomong. Kudunya ada ya ibu sarena. Bener khawatir ya anak orang gimana ya Allah. Iksaru salawat yang pertama seueurkeun baca salawat sok baca ibu baca salawat. Salatullah salam ala Toha Rasul. Salatullah salam ala Yasin. Lamun hayang hasil tani baca sholawat sing beuki mulaina ti jam 1 sampai eureun ka janari tawassalna bi bismillah wa bil hadil rasul wa kulli mujahidin
bi ahlil bait lamun hayang untung dagang baca sholawat sing panjang siang wengi dua bikang bari leungeuna ngopepang salatullah salam alaihi rasul salatullah salam ala yasin mun urang jadi pajabat seurkeun baca sholawat tiap wengi tos salat hajat sampai eureun ka jam 4 seueur hasilna ibu eta lamun pejabat urang selalu memperbanyak baca sholawat insyaallah negara mana kampung mana desa mana akan menjadi baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur luar biasa taya ibu bahasa lainna iksar sholawat yang pertama nyaeurkeun baca sholawat kumaha cenah di lamun pake ngale anak endah engke anak kurang pinter anak kurang sare urang menang ganjaran urang mah sok salah kaprah ngale anak dicorok bae kali anak diabung-abung kalau kumaha tak pupuk atawalu anak kacang panjang ngadukut dijauh ngadagoan anu nganjang atuh di naon nu nganjang di dagoan mending kene baca sholawat komo anak cerik dipetik urang masalah kaprah salaki jadi sasaran eak anak kasama aing mah beda-beda teh yang sudah diambil patak-patak dari ledet sudah dikata emang kumageura salaki kapikir bilik dicakaran ku salaki reok aja cik mama kapal beri ngai anak dengen tak mau salaki disebut mau rok anak repeh kadina cakaran maung dipikir biale ku mamana cik mamana ngeling-ningong gerage jangkung gerasa sekolah ka Bandung gera bisa marapan indung cik bapana di luar kehdak aing kusaha aning kene baca salawat urang sok salah kaprah isuk-isuk ngadungku pe anak ditangkep pikir ke aya kecapna eta aya umbut bitung aya di aya oke umbut-umbut iwung bitung sakeureut sapariukeun lamun dua keureut mah teu muat sakeureut sapariukeun heh sakede kumaha eta iwung pancena iwung bitung mah gede atuh kan pariuk ge gede mun tah mah 7 keureut kula bener-bener ge atau misal unggut-unggut iwung bitung 7 keureut sapariukeun rada leuweung bae gitu ieu mah sakeureut sapariukeun sakede kumaha eta iwung henteu kitu mah ibu sok lagadai mamah nangendang suku diacungkeun diceklakan ku anak aya kecapna deui eta ucang angge aya di ucang angge aya coba urang akulkeun kotak nu normal sarua tah teu basana sakieu ucang-ucang angge mulung muncang ka paranje di lembur abdi mah paranje positif burung ayam di dieu naon burung ayam ibunya pikiran mah coba kotak nu normal mulung muncang ka burung ayam atuh paling menang gatai kotok ya denger hadi kita kukitu guys terus mending kene baca sholat kumamana kapan sifat assalatu ala nabi wassalamu ala rasul as-safi'il abtahi wa muhammad arabi anak mamah anu geulis hirupna ulah ciriwis ulah doang jurik kuris make baju tembong bitis hayang didudu geris niru-niru jiga artis make baju meni ipis hayang kadele kacang buncis tos kumamana ceuk ku bapana cik bapana assalatu ala nabi wa salamu ala rasul as-safi'il abtahi wa muhammad arabi anak bapak anu gagah hirupna kudu ibadah sangkan hirup tumanina salamat di alam barzah mana teh sok ku bapana ceuk ku bapak kolot ceuk iya abis lain anak repeh kalah nabang ngerosah koreng bau bako ikhtar salawat yang pertama memperbanyak salawat itu yang pertama dan yang kedua ciri manusia cinta kakang jeung rasul teh ihya usunah nah hirup sunnah alamatu habilah hubul Quran wa alamatu hubil rasul hubul sunnah ciri manusia cinta Allah cintakan Al-Quran ciri manusia cinta kakang rasul cinta karena sunnah rasul maka kata ya maaf urang mah sampai mat rasul kadang-kadang karena rasul saya
nyusur betul betul nyusur. Sedangkan eta ganjaran nyusur sholat sunnah 2 rakaat make nyusur eta lu gede daripada ngalaksanakeun sholat sunnah 70 rakaat kita main nyusur luar biasa. 2 anu katilu ciri manusia cinta ka Kangjeng Rasul ittiba'un nabi, mengikuti jejak lampah Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi. Walaupun tidak bisa kita dengan secara 100%, maaf, tak ujung tai kuku nama kurang kudu sifat-sifat Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi. Dina naonna, dina segala macamna, dina naonna ge kurang Kangjeng Nabi, dagang Nabi, usaha Nabi. Jadi kepemimpinan harus bagaikan kepemimpinan Rasulullah. Begitulah tanik Nabi, rumah tangga nagih kurang rumah tangga Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi. Dagang Nabi, jadilah pedagang yang adil, jadilah pedagang yang jujur. Kalau bang bohong, tapi orang sebagai Rasul, maaf pak, ya Allah ya Rabbi, jadi pedagang umat Rasul kadang nama dagang acak-acakan, wani kurangan kiloan, wani kurangan tangkeran, sing Al-Quran kawailul lil mutaffifin, maka ari rangkawe dugang neraka jahanam, tubluk neraka jahanam, jejerok neraka jahanam, leuwih neraka jahanam. Eta itu pedagang anu wani kurangan kiloan sing tangkeran. Kadang tani nak udang tani Rasul, Rasul seorang petani bukan, tapi memberikan contoh terhadap umat Rasul. Itu Kangjeng Rasul. Urang mah jadi petani abrag, digawe di sawah yang nak nyiksirkan galengan, digawe di kebun yang nak eser-eser di heuleut. Jika hadis Rasul mandora maqaidah Jibril bener abdi tawaqahu min sabi adina, siksa jalma anu wani ngeser-ngeser di heuleut, ngeser-ngeser batas tanah ulah mulu dah Jibril ukuran sajengkal eta jaga maka dikokoyakeun kana beuk ada jalma tuh di langit bumi naudzubillah hemen. Hasilna dia barang kana kebajikan beda dua ngarasun anak kebajikan nomor dina man akala luqmatan min haramin la yaqalu lana salatu arba'ina laila wa lam yustajab lahu da'watu arba'ina laila. Cik Rasul saja anu wani ngakar ka barang haram ulah pulku loba sesuap asis tetes air dina barang haram eta bakal ngahijab, bakal nolak, bakal runtuh karena diterima salat kurang 40 dinten 40 wengi naudzubillah hemen. Terdaek kana akal Gusti Allah walam yustajab lahu da'watu arba'ina laila, doa maka teu dijawab 40 dinten 40 wengi. Tapi kadang-kadang umat Islam beranghakan dari atul halal jeung haram asal ngeunah dina leta, asal wareg kana batuangan, tidak memikirkan ini punya siapa, tidak memikirkan ini hak siapa, bila perlu dari kuserangan ayat gitu. Terus umat Islam barangkali tadi atul halal jeung haram ciri sifat doang kumaha jengkol teu boga nu mere eueuh meuli henteu ari jengkol panghelaan di mana-mana. Rumah tangga anak udang rumah tangga Rasul kumaha rumah tangga Rasul ibu malu-malu mak bina bedakeun hiji laya tumu tok aman Rasul taranya cari ngagoreng ke papa ido kana papasan kana ngajurikeun ngalem bae nu aya Rasul. Bahkan kantos kan Rasul bukan sumping ti mana Rasul mah kieu sumping ti mana ge Rasul mah ka masjid heula ti masjid nembe wis ka bumi itu adalah Rasul. Urang mah beda datang ti sawah ti kebon ti pasar ti kantor urang mah datang na ka imah ti imah ka masjid utara urang. Terus begitu sumping Kangjeng Rasul di masjid wih ka bumi si Kangjeng Rasul neng jadi suruh ngerang mun cik urang teh mah coba akan mendamelkeun kopi. Penyambutan istri Rasul disambut dengan senyum yang indah luar biasa. Nah didamelkeun kopi ku istri Kangjeng Rasul ari panon ningali kana peunteu Rasul ari panangan teh ngadamel kopi salah ngalebetan sugan tah ngalebetkeun gula si hong uyah dikucap disuguhkeun ka Kangjeng Rasul mangga Kangjeng leuweut kopina der dileuweut ku Kangjeng Rasul karaosna asinan Rasul nyarios teh nyarios naon-naon Dikis Rasul kumaha Kangjeng kopi karaosna alhamdulillah geulis raos kopina karaosna coba abdi teh ngobian dah pan biasana kitu Rasul mah kopi sagelas teh sok rejengan jadilah kadituna lantaran Rasul teh inget awewe eta bikang diciptakan oleh Allah dari tulang busuk Nabi Allah Adam alaihissalam tulang iga teh pan bergandengan anak natanggana jeung hate bikang mah kasinggung sesekali makan hate bae bener teh ibu. Rasul teh ingat dikarenakan istri bukan untuk dihianati dan disakiti tapi istri itu harus dicintai dan disayangi. Bener benar seperti ibu ganjang ajarina coba akang abdi ngabian tong dicabian benar ku bising sakit coba kang nyobian angger teuing pan kieu ibu sagelas sebelah kanan suami sebelah kiri adalah istri bahkan hirup sok parang adu tarangna adu urang
urang lain kitu gelas terus salaki urang mandung make ijit gesek urang mah bener salaki oh taara ibu kayak gitu dah itu kayak tadi tuh nah jadi cik Rasul baiti jannati rumah tanggaku adalah surgaku begitu citung istiqlal juga kangen kumaha kopi karaosna nembe Rasul ngawalar cikangjeng Rasul alhamdulillah gelis karaos uyah nage nah istri Rasul ngadat, nah istri Rasul marah maaf ibu, istri Rasul bukan hanya berlinang air mata tapi bercucuran air mata di mana? Di pangkuan Rasulullah Sallallahu Alaihi lamun cak di utang misal salah datang di kebon, di pasar, di sawah, di kantor, di mana bae, datang ka imah, cik salah kene, ada kopi berada di jalur kopi misal ya, kesalahan lebat sugan ka manggula sing horeng kuliah, disuguhkeun ka Kangjeng Rasul, mangga kanjeng kopi na dileut ku salaki, pahit misal lagi bae pan bener urang mangama kali bae sarmina. Iya. Aya naon? Aya dia ngaracun ka naon ka polongo, moal teh kitu. Bener teh? Kunaon kitu? Asaan ku dia tah. Lagi bae mun pamajikan naik ambar kumaha kitu meneng ge ngajangkor sorangan. Moal kayak gitu nya bener teh. Layan tunggu ka amang Rasul caranya teh ngagori pokoe kana kopi pamajikan. Ngalem bae nu aya na urang geus ngeumat Rasul kitu tah. Belajar saeutik-saeutik dalam rumah tangga Rasulullah agar teh kitu ngajadi baiti jannati rumah tanggaku adalah surgaku walaupun sederhana tapi rumah tangga penuh dengan keharmonisan. Ieu ieu sadayana. Gitu jadi ada pamajikan daek ngeukes tepiran dikeukes nama daun tangkil di lembar takoka 4 hulu katama di kucerian 3 goe katama di gedang sapasi teu make sasa-sasa acan ngeun ukur make uyah doang sok dina meja turban ku sae salaki datang tos sampai di buyut ku salaki ngomong nu meunang cik salaki bangsat nok ieu keukes ku ngeunah-ngeunah deui ya kamari maka kadina kayak biasa-biasa tapi ieu benang kumaneh laku kumaneh mamuka restoran oge laju bae ka pamajikan teh tah adi mah ulah diagehan tuh ayo tungeunah eta dialem bener gak layak tunggu ke aman iya rumah tangga tapi intinya yang harus kita ikutin wa kana sallallahu alaihi wasallam sadidal haya wa tawadu'i yahsikuna lahu barituna ila iya anu kudu kurang diikutin teh anu pertama sabi dalaya Rasul teh banget izin intina izin ka Allah Subhanahu Kangjeng Rasul ibu kantos ngalangkung duka ngalangkung ka mana ieu baju gamisna teh kakait ku kayu cucuk kabuka saeutik ieu Rasul teh geuneuk lantaran izin ka Allah Subhanahu beda jeung urang mah alhamdulillah ibu-ibu muludan ibu-ibu rajabat ibu-ibu pengajian luar biasa tapi kadang-kadang mun anu hajat ieu wani keneh ngalayan kanu hajat mawa rantang mawa kercen ai rantang teh kercen ditiungan anu ningging tuturuduhan beres salaki ridho ikhlas kelakuan pemajikan seperti itu pintu surga tercatat anti haramun ala dayus di Allah dia surga haram keasupan pribadi saharu dayus adalah lalaki anu ikhlas ridho dengan pemajikan seperti itu jeung bikang nage ya maaf ulah mun sampaikeun kitu rambut hiji katingali ku lalaki anu endah ngawen ku lain mahram ibu daek eta kudu daek ngendong dina neraka 70 tahun karena deh oh gitu eta ayo sadidal haya Rasul banget izin izin ka Allah Subhanahu urang tempat Rasul ya kudu boga ka izin urangna tapi urang teh boga ka izin intina boga ka izin ka Allah sesama manusia ge urang teh boga ka izin mana sesama manusia boga ka izin pamajikan teh izin ka salaki anak teh izin ka kol meh ukuran zaman ayeuna murid oge teh boga ka izin kanu jadi guru ukuran zaman ayeuna ibu patali ayeuna waktu separatus setengah 4 langkung nabi langkung saparapat ya jadi jam 4 kurang saparapat muga-muga cariasan sibari salah sebagian saalit keleres muga-muga aya barokah sareng manfaat bersalah saya sadaya muga-muga hiji ayeuna hampurana Allah muga-muga sana sentiasa ngagetkeun segala hampura muslim oke sakitu tapi atur kirang-kirang langkung nuhun dihapunten intaha billahi taufiq wal hidayah wasallam assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.